sare kicepna sagala rupa denge na langkah-langkahna selalu ka Allah. Iyalah jelema anu geus berhakikat usul ilallah. Derajat manusia teh ditinggali tina kawauhna dirina jeung Gusti Allah. Datang ka mana makrifat di dina lah makomnyana. Datang ka mana nyana teh nyahona ka Allah di dinya lah makomnyana. Urang maka karak datang ka syariat lagi puluh ya pelaya makom urang dirinya lain makom disebut datang makos kitu mah ngan karak datang ka dinya geus can boga makom lamun hayang nyaho diri sorangan bae ulah ka batur datang ka mana aing bencina terhadap dunia datang ka mana kalazatan aing ibadah ka Gusti Allah datang ka mana sih aing geus pegatan jeung dunia na teu kudu ka batur diri sorangan bae ulah ukur didinyalah makom urang sebener-benerna. Ketika di syariat paduan syariatna geus pas apa ente. Ketika di tarekat paduan tarekatna pas apa encan. Ketika di hakikat geus lain urusan sama dirina jeung Gusti Allah. Kitulah wazkur rabbaka. Tinggal ku urang diperhatikeun digunakeun aing begitu hudang geus lain ka Allah. Begitu hudang langsung tek. Iya, jadi di tempat HS kan? Betul. Iya, entar. Ya, oke. Ya, sip. Karena kurang HS. Barang di delu waduh, geus opat panggilan cenah. Keur HS kan geus dipanggil, goblok teu begon teu tolong teu. Waduh. Sagede oh iya, encan mandi ya. Iya betul. Ayo. Ya sip. Oke. Deal kan kakarak turun di tempat sare dekat cai guys ya wah iya bagus oke tunggu ya saya mandi dulu encan mandi mesti lu kali panggilan dasar jurig kabeh ulah kasinggung sia biasa bae sih ahli Allah teu pernah boga HP, teu pernah boga TV, teu pernah pepegatan kana mah jeung bos kitu geus udang hees geus masyaallah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Terus alhamdulillah Gusti dihudangkeun tina sare teh kembang maot masih keneh dibere umur ku Gusti kuatkeun abdi jeung ibadah ka Gusti mulai udang jam 3 kacai geus menta ka Allah menta dipanguat mandi salat Allahu akbar Allah Gusti abdi bisana sakieu salat nu nitahna Gusti nu ngagerakeun Gusti nu rek narimana ge Gusti nyangakeun sadaya-daya abdi mah bisa nangan sakieu mulai berangkat ka masjid salat subuh Allahu akbar beres salat subuh langsung nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti abdi dititah ku Gusti digerakkeun ku Gusti abdi basa kadar hayang ridho Gusti bagus jeung goreng nama kumaha Gusti bae nu nganileh nyanggakeun sadaya-daya sakieu ka bisa abdi berangkat ka imah langsung maca Quran auzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim cak majikanna ka ieu kopi tutupan bae heulanan aya jin kege jin nanyana horeng urang mah can ge naonan kopi mun aya susu itu goreng can kacai-cai aja masyaallah pamajikanna ngarejag-rejag ho salaki jadi kieu cenah ieu was salaki awas aing keluar teh geus kudu gembrak deui parah cek majikan ieu ka haji jadi kieu barang ngaji ka Cilongok ieu nya atuh kudu da lain gitu ka ngedo kopi lah teu kudu ke nyeduh sorangan bae ka jauh boga suku masyaallah cek pamajikanna loba amat perubahanna ka barang teu boga duit ku ari sial jasa mawas diri burungnya na ya Allah ya Karim. Nah, beda jauh ahli dunia beda jeung ahli Allah.
gerakan-gerakan anak sebab nu dibendak hati jeung di otakna ali dunia selalu dunia memeh sare geus di HP urusan dunia ketika sare berpikiran anak dunia ketika ahli Allah hudang sare keur sare nage emang ka Allah hudang sare nage ka Allah nu batak naumul alim khairun sarena alim ilallah ma'rifatullah leuwih bagus tibatan ibadah 1000 rakaat jelema tukang ibadah tampal hees tabae nya nama jadi hees tabae ge hees tabae jadi ibadah hees tabae ge leuwih bagus tibatan 1000 rakaat ku batu batak waliman lobana hees bae waliman hees ge leuwih bagus itu maca Kangjeng Nabi naumul alim khairun je teu kumaha aja nyarita dage Kangjeng Nabi teh Allah sebab lawan memeh hees lagi Allah ketika sare set pernapas sarua jeung sarakaat pernapas sarakaat sabaraha jam nya hees sabaraha napas eta jadi rakaat je batak nya mah makin kebal heesna babandingan Gusti Allah nyaritakeun hamba anu selalu ingat ka Allah ialah nu ngaran malaikat cek Gusti Allah innalladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihuna walau yasjudun ya hamba Allah nu ngaran malaikat bade ciptakeun ku Gusti Allah tetena nur lain lalaki lain awewe tanpa aya jasad malaikat bajeng eueuh nafsuan istuning didamel ku Gusti Allah teh jangan laden ka Gusti Allah aya anu salat bae aya nu sujud bae aya nu ruku bae nu tasbih bae zikir bae eta mah urusanana urusan Gusti Allah.